lamun zikir nangan sakadar datang ka cangkang doang kos kumaha kiai antakula bilisanika la ilaha illallah ta salat maca la ilaha illallah di Pemda maca la ilaha illallah di kantor maca la ilaha illallah di Senayan maca la ilaha illallah Bung Raden Omama malah make gitar la ilaha illallah na make gitar salah kiai wallahu alam salah jeung henteu urang tingali definisina antakula bilisadika la ilaha illallah tapi la ilaha illallah nah teu bisa ngarobah akhlak la ilaha illallah dibaca la ilaha illallah teh didengungkeun la ilaha illallah teh disyiarkeun malah kula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan keheula geus leutik teuing bebereana teh kauji kula mah kudu gede bae la ilaha illallah sering kiai maca la ilaha illallah masyaallah alhamdulillah lamun dinu sugih panjang la ilaha illallah lamun dina tiluna nu maotna susah 11 la ilaha illallah cangkang masyaallah komo Habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya yang penting sholawatnya aja bego masyaallah nah la ilaha illallah teh lisan la ilaha illallah na akur diomongkeun ku sahabat ku kiai ku ustad ku pedagang ku pejabat la ilaha illallah maknana akur tiada Tuhan selain Allah ngan wadah la ilaha illallah na ieu qalbu lamun ieu qalbu la ilaha illallah na hayang dunia la ilaha illallah nah hayang berkat la ilaha illallah nah hayang pangkat la ilaha illallah nah hayang jabatan nah iyalah la ilaha illallah cangkang bahkan cek Imam Ghazali walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladhi yukhalifu sirruhu jahroh la ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik apan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok ngalah nage mukmin si mukmin orang pengkolan goblok zina maca la ilaha illallah ngarana baragus si mukmin si Junaid si soleh tapi mabok la ilaha illallah udah dibaca sholat ora tapi mengkono digoreng iya anak setan dari keronjok merene weh deh ikut zikiran mendampingi jaki kaya ulah wau